Nikmatnya di rumah sendiri, punya usaha sendiri tanpa campur tangan orang lain. Halo, assalamualaikum. Ieu teh kahirupan aku setelah keluar jadi karyawan pabrik. Anu dimana unggal isu setelah anak dan suami berangkat, aku teh beberes bari ngaladangan. Sakapeung mah sok capek ku pola sorangan, sok bingung mana heula anu kudu digawean. Soalna budak teh hese ecag-ecag pisan. Mung dituna dina baby walker teh. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah unggal poe diajar nurunkeun ego. Hayu we ngelehan mikir kudu kumaha carana hayang anggeus kabeh dina waktu yang bersamaan. Ngan sakapeung masuk poho kana dahar. Menurut kalian aku ibu yang ego gak sih? Soalna cek batur ari ibu menyusui mah kudu ruham rahem, kudu nyaah kana awak budak jeung kana awak sorangan. Tapi nu ngaranna capek teu karasa ku batur. Aya kudu beberes heula di imah kakarak buka warung, tapi aya wae jalama anu teu ngalarti najan ditutup oge hayu we gegedor kumaha cenah warung teh geus beurang oge can muka sugan teu butuheun duit. Sedangkeun di lembur warung teh lain hiji. Oke, enak orang ngelehan bangun lebih awal jam 3 sugan beberes jadi napas begitu suami berangkat fokus di warung hungkul. Tapi da urang teh lain robot, aya capek na aya kaberanganana. Sharing dong bun anu punya warung kumaha cara ngatur waktuna.